lamun urang mobil boga kendaraan ya kendaraan dibawa ke mana dipakai ke mana lamun kendaraan dipakai ibadah ya ke masjid ya ziarah ya kendaraan ngaranna berkah lamun urang boga pemajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pemajikan ka gitu sabaraha ieu salat ka oh geus urang salat ai neng ulah mikiran kula mah gede salah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan dalam menghanga hayu kana ibadah be eta pamajikan berkah dan selanjutnya Masya Allah karim na iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi i boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakan di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ya lantaran ku harina sok baca sholawat henteu panas engke di neraka ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget wah Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dia muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditonton kurang neraka kabeh berarti menghaji kan neraka wayananya ini tiis maksudnya tiis dah kan neraka tiis tengah jawab heran ku embung meureun nah iyalah para jamaah jelema di Baghdad susah jasa tapi rajin jasa maca sholawatna poe eta nyana boga anakna genep jang masak duit teu boga musyawarahnya jeung pamajikanana poe eta ka ja urang ieu susah bae geus kieu bae lah ayeuna mah imah urang jual urang belikeun kanu leuwih handap tibatan ieu sesana urang pake usaha sebab ieu geus eueuh jalan euy nya rezekina teh hasil musyawarah alhamdulillah nyana nawarkeun lah kaluar ti imah keur mejana nawarkeun imah ayalah babaturana ngaranna Sufyan cek Sufyan teh ente ieu nawarkeun imah emang kunaon susah jasa kula hese jang dahar-dahar aca anak genep maksudna ieu dek dijual teh nek dibelikeun kanu leuwih sederhana sesana dek dipake usaha geus eta mah urusan maneh ku ari mah poe ieu aya ujang dahar lamun deuh jang dahar ketungguan Sufyan langsung meuli roti jang anakna genep jang manehanana jeung pamajikan 2 jadi genep jeung 2 sabaraha 8 dibere 8 geus ka imah galana gampang ngajual imah mah ieu kena dahar bae di Baghdad makan roti dahar mah dibawa ku nyana ka karak salengkah 2 lengkah aya anu bara main bari ceri kumaha neuleukeun roti makna jeung anakna 3 dibawa neuleukeun roti bae cak yen aing can datang ka imah roti geus anu neuleukeun bae asana teu asa amat cak neuleuh deui kicep deui ka roti cak indungna teh beus kula geus 2 poe 2 peuting teu dahar tuh kan kula janji setengah jam bangun turun deh hujan terus kajen angin geus aya doa deh angin geus aya geus sanggupeun beusi ngagebrek burung pede jana ngadoana teu pede atuh doa nu tadi deui lamun aya hujan doana nu tadi ngan hadiah heula ka Syekh Nawawi hadiah ka Syekh Nawawi mantak tadi kula hadiahna di ditu ila hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Nawawi al-Bantani al-Fatihah tuh beres doa eta Syekh Nawawi baheula waktu di Mekah ketika hayang turun hujan doa eta ketika ngagebreg bae Syekh Nawawi dipanggil deui ieu hujan teu eureun-eureun Nawawi coba ngadoa deui doa eta deui bae Rabbi gfirli wali walidayya warji cak urang Arab eta deui doana dek nurunkeun hujan eta dek ngeureunkeun hujan eta kene bentak pernah diputat hajat
kemudian manggil Haji Pedi mamacana hujan kemaribis Haji Pedi dipetakeun doa mua gebrek datang ke subuh tak mah masya Allah datang ke ieu rarungkad dia tidak ada balik itu baca dari berberkat 2 kali hiji diputat nomor hiji di mana eta eta kos kitu cek nyana cenah dibaca ku kula menjadi kos kitu atuh salah nyambatnya saya tuh gerimis letik tuh cek lagi setengah jam bener baik guys sibat cepet bae lu tadi dongeng heula begitu manehanana bebeja bahwa ieu geus teu dahar 22 penting geus deulekeun ka roti bae eta anakna indungna ditanya ini itu boga anak sabaraha genep sarua si jeung ai aduh lamun dibikin gawe anak teu dahar geus lah inget tanggung susah sakeun jadi bikin kabeh kaya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala kajian batur udah aing manteu ge kajian dirinya nawarkeun imah deui ngalamun deui nya kapan gini jeung Sufyan can baliknya na yang mana pan eta can dalahar anak dibikeun ka bara main cakeun kuari mah geura datang ka imah itu di imah aya nu mangmawakeun dahareun inu mendeng saja banak wallahu alam ti mana kula ge teh nyaho ngan ieu masyarakat sekitar eta geus daratang ka dinya aja keur dibabagi nya nganang beji nu bener ieu masya Allah coba geura datang ka ditu nya geuraan bae percaya teu percaya nya begitu lempang bener di mana bingung pan ieu ngadadak saha nu mawa anak datang kadinya dipeluk ku pamajikan kak masya Allah ya kikiriman kakak puara aja kikiriman kakak sih bener ya iya tadi tamu kadi cina kakak meuli di ditu segala bubuahan segala makan jeung duit tadi bagikan pan ku kakak atuh masyarakat geus dibagikeun jeung duit-duitna titaku sah cenah titaku kakak aing bingung ya kasihan kumaha lalakon masya Allah karim geus itulah kejadian anak nyana ge kaget ternyata begitu dibikeun kabar main teh malaikat turun ngarupakeun salaki seperti etalah dititah ku Gusti Allah ieulah kejadian sholawat nu ajaib nu mantap kula ngadenge Haji Masuri di Masjid Bunga jeung Haji Bahri mareca sholawat beta di Masjid Bangona segala apanan gitu ngar ketua maraja sholawat beta bangona bari geus lale gitu ya kuroko tapi tah iya aturan di masjid itu baca sholawat bae tasbih kaluarkeun mengajiwi ayo di masjid teh maca sholawat da kieu tasbih tasbihna ulah hiji 10 jang jualin maksudnya lain maca sholawat jualan tasbih tah ieu keajaiban nah ieu mah kacaritakeun ieu mah panjang lalakona lantaran ieu mah geus penting maot lah si keluarga eta selesai engke kiamat sanggeus kiamat kacaritakeun digiring ka mahsyar timbang amal begitu ditimbang amalna salat kurang bagus zakat bogoh jelema susah amal-amal nu lain teu bagus korenganan nyana teh ngan salawatna doang dibandingkeun jeung nu lain garoreng otomatis sholawat eleh jas salatna kurang bagus kabagusan sholawat tetep eleh kakenca cek malaikat ieu mah mesti neraka cek malaikat nu sejen coba aya amal nu sejen periksa nyana babantu kata tangga aya coba sugan aya amal-amal selain sholawat sholat teu bagus puasa teu bagus haji gitu kene tahajud tilok duha komo duha mah pabelit jeung pabrik dan sholawat doang nu dianggap bakal menang teh eleh kabeh kenca di terangan amal nu sejen dikorekan
ieu mah keputusanna mesti neraka. Keheula cak malaikat tu sejen pasti aya ye ahli sholawat kajen kuku mage aya. Periksa aya nu tadi teh eta sodakoh kapanggih saat susah teu boga nanaon nyana sodakoh roti nujang anak pemajikan teh bari nyana nalangsa jasa tapi berani sodakoh tur nyana ngecelakeun cai mata neule fakir miskin anu leuwih berat tibatan dirina jeung keluargana ituna ceurik baramentana nyana nage ceurik. Nah aya ya amal ya timbang begitu ditimbang plek eta ngageser teng nyana ge ngahaneng bae kitu kan kos kebudi etek jadi rap jadi lempeng nyana ge deg-degan bae masyaallah nah lempeng gitu ieu lempeng kieu cak malaikat kudu kumaha tetap ai lempeng kieu mah encan boga mazia encan boga kaleuwihan ieu mah can bisa dikasorgakeun neangan deui amal aya ta amal ngecelak cai mata ku karunya ka fakir miskin nyana ngarasakeun leuwih berat tibatan keluargana cerita ditimbang plek masya Allah nyana didinya kaget ya Allah ya Rabbi nya kitu mah kabeh waing segala rupa disedekah-sedekahkeun sakitu sakiki boga nangan sakitu ge nang pamere eta geus ngajadikeun amal anu luar biasa. Nah iyalah tidinya langsung cek malaikat berarti ieu mah kudu dikasorgakeun tah amal teh dua hiji sholawat ngan teu ngangkat ku sholawat lantaran nyana ieu kan sasolawat-solawat doang tapi tina hikmah sholawat hate jadi leuleus sehingga daek burak bere. Nah iyalah sholawat ka Kangjeng Nabi teh bedas sebab hikmahna tidak maca sholawat daek mere. Lamun orang nyaritakeun berkah keberkahan tadi caritakeun ku Habib teh emang berkah kumaha berkah mah kieu lamun urang dahar hasil daharna digunakeun ka mana lamun ieu hasil daharna daek dibawa ibadah teh eta dahar ngaranna berkah. Lamun urang mobil boga kendaraan ieu kendaraan dibawa ka mana dipake ka mana lamun kendaraanna dipake ibadah ya ka masjid ya ziarah ieu kendaraan ngaranna berkah. Lamun urang boga pemajikan urang teh mawaanana kana ibadah bae lamun urang encan salat cek pemajikan ka kitu sabaraha ieu salat ka geus aya urang salat aya neng ulah mikiran kula mah gede salah kita mah bisa nih jangan henteu eta pamajikan teh lamun ngahayu-hayu kana ibadah bae eta pamajikan berkah. Dan selanjutnya masyaallah karim na iyalah maziah sholawat ka Kangjeng Nabi. Urang sering maca sholawat ka Kangjeng Nabi i boro-boro urang Abu Lahab teu pernah maca sholawat teu iman ka Kangjeng Nabi ngan sakadar bunga ku lahirna Kangjeng Nabi jariyahna nu ngaran Suwaibah diperdekakeun di akhiratna asal poe Senen diangkat asal poe Senen ditiiskeun dikurangan siksaanana nu mantak lamun urang engke ka neraka misalnya Haji Pendi ka neraka Haji Pendi misalnya ka neraka ya lantaran ku harina sok baca sholawat henteu panas engke di neraka da ge ya Nabi salam alaika urang neraka ge kaget kok Haji Pendi bisa ya Nabi salam di dia muludannya di neraka ya Rasul salam alaika ditongton ku urang neraka kabeh berarti manghaji ka neraka wayahna nya ini tiis maksudnya tiis dah karena raka tiis tengah jawab heran ku embung meren. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tidinya Kangjeng Nabi disusukeun ka Siti Halimatus Sa'diyah datang ka 5 tahun pertama Kangjeng Nabi langsung dibawa ku Siti Halimatus Sa'diyah. Tahun kedua dilahir Kangjeng Nabi lahirlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tahun katilu berarti si Abu Bakar Siddiq bakal jadi mitoha Kangjeng Nabi teh leuwih handap umurna tibatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tahun katilu wakila tahun kaopat Kangjeng Nabi dibaringkeun ku malaikat Jibril. Ketika dibaringkeun Siti Halimatus Sadiah ningalikeun kaget aya sosok manusia nu berbeda dua, nu hiji ngabaringkeun, nu hiji melek dadana ka dieu. Siti Halimah teu kicep-kicep kieu bae ningalikeun. Berikut dulur susuna ningalikeun we kaget. Muhammad ditikam, Muhammad dibunuh. Siti Halimah ningali kaget. Ternyata horeganan dibersihan umur 3 tahun wakila 4 tahun Kangjeng Nabi geus mulai dibelek. Mantak kurang boga anak umur 3 umur 4 geus mulai kurang kudu dipagahan alif batas. Didinyalah Kangjeng Nabi terus dibelek diberesan. Siti Halimah kaget kasieun sanggeusna kasieun maka Siti Halimah Sadiah kalimat tahun mikeun deui ka Siti Aminah. Hujan geus mulai diturun deui. Ieu mah insyaallah diteruskeun kurang mantas bulan di dieu ka mana ieu? Imah itu wakil. Ka mana? Ieu malam naon ieu? Aing mah jadi sekretaris araseun jasa. Heren aing mah. Teu nyaho jadwal ieu. Malam naon? Malam 1. Ieu dilanjut kakarak datang ka tahun kalima Kanjeng Nabi dikembalikan ke Siti Aminah lantaran Siti Halimatus Sadiah kasieun. Nangke orang lanjut tahun 5 tahun genep tahun 7 sampai berikutnya tamat mual ke di Cilongok bakal nya. Jadi iya terus mimiti kamari tidinya geus dimulayan hari datang ke tahun kalima kurang ditutup heula sakieu dilanjut ka ditu insyaallah malam Sabtu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wallahu a'lamu bimaradikul mutasira Muhammadin nani satuhuna ingsun hadani kunudukeun ingsun rabbi sapa pangeran ingsun ila siratim mustaqim maring agama kang ajeg ibadalu min malilan dan gawe badal saking panggonan siratim mustaqim podina lapadinan kiamat tegese agama kang ajeg mustaqim tegese kang ajeg millata Ibrahim hanifan tegese agama kangjeng Nabi Ibrahim hanifan lae condong atawa ajeg kene wa makana minal musyrikin lan ora ana ya Ibrahim iku tetep saking wong kang kutukeun kabeh. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bimaulahu a'lamu bimaradikul mujassira Muhammadun nasratin satuhuna salatin sunna nusuki lan ibadah ingsun. Ibadat itu tegese ibadah ingsun min hajin wa ghairi saking haji lan liyane haji wa mahyai lan urip ingsun hayati tegese urip ingsun wa mamati lan mati ingsun mauti tegese maut ingsun lillah iku tetep kadi Allah rabbil alamin kang mangeranan alam kabeh la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah alam bimuradi orana kang ikutuni iku maujud kadi Allah fi zalika ing dalem mangkono salati wa nusuki wa bidzalika lan kalawan mangkono ayat tauhid tegese nauhidkeun umirtu den parintah ingsun wa ana lan utawi ingsun awalul muslimin iku awale wong kang muslim kabeh.
iku awale wong kang pasrah kabeh min hadhil ummah saking ikilah iki umat. Setelah umat kafir Quraisy saat eta khususna pabrencai Syiah wa kanu Syiah, berkelompok-kelompok, berpetak-petak, sekte-sekte, berkuak-kuak, bergolongan-golongan. Lantaran kabeh ngabogaan keyakinan masing-masing. Si Kristen Isa ibnullah, cek Yahudi Uzair ibnullah, kabeh ngabogaan keyakinan. Masya Allah. Aya deui boga keyakinan Maryam banatullah, bintullah, anak awewe Allah. Eta keyakinan kos kitu jas. Bahkan Kanjeng Nabi Isa dipangerankeun teh ieu hasil musyawarah pengangkatan ketuhanan kepada Kanjeng Nabi Isa. Ambo diangkat pangeran ku jelema. Kira-kira Kristen mah eta. Paberenca. Di jero Kristen ge sarua bae lah berkelompok-kelompok, di jero agama Yahudi ge kitu kene, di jero agama-agama kafir nu lain ge sarua. Mun urang deui induk di jerona aya panta-panta. Budak kitu keneh sarua bae. Konghucu sarua alirana lain. Nu jelas Yahudi 71, Kristen 72. Urang sebagai umat muslimin 73 bakal kulhum finnar, kabeh asup neraka ingan hiji doang illa wahidah. Nu mana eta? Anu ma ana alaihi wa ashab, nu sesuai jeung aturan Al-Quran jeung hadis, ialah ahli sunnah wal jamaah. Kulantaran di kafir teh atuh aya kelompok-kelompok, Yahudi boga kelompok, Nasrani boga kelompok, jeung di aliran-aliran nu lain ge sarua pada boga kelompok. Maka Gusti Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya jelas agama nu bener teh, anu bener-bener diboan ku Gusti Allah. Bejakeun Muhammad, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia ini. Sanyana kaula mahadani rabbi nuduhkeun ka kaula rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula ngabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus diam di dianan kiamat yane jalan anu lurus nu mana millata Ibrahim hanifa, tegese agama anu dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus, anu mangeranana hiji kanu khalaqas samawati wal Allah. Lempeng geus tah. Lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah, nabi na ka Uzair, bejakeun Muhammad. Besi Nasrani mangeranana lain ka Allah, endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal, bejakeun Muhammad. Agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah, agama Islam nu mangeranana ka Allah, nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Urang namun ke Palestina, ke Aqsa,
turun ke handap eta aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurang lamun di jalan kepanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah ditu Kangjeng Nabi Ibrahim. Di dieu adalah Bethlehem, kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihissalam. Jadi Baitullah min Bethlehem, tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadinya tak kelahiran Tuhan. Otak datang ka dinya, otak pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter kabalinger waktu kos gitu bae aneh asa pangeran dilahirkeun di dinya. Aju memeh lahir eta pangeran saha? Loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha? Tah, ieu kabalinger mah kos gitu Bang. Bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun dia ne agama Bila ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkan pertama. Nah hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah. Anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwak can lobakan jelema Kangjeng Nabi Adam ka anak-anakna doang. Geus mulai kobil, geus mulai diganggu ku setan. Jelema ka sabaraha kahitung ku jari geus mulai setan mah pangeuh. Ka kobil terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema. Tah, mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ma kana minal musyrikin. Jeung teu aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin, kagolongkeun anu musyrik lain. Aya azar bapa. Hiji, kadua. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sayyana salat kaula wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya wa mahyaya jeung hirup kaula wa mamati jeung maut kaula lillahi rabbil alamin eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya salat teh ulah kasih sikan hijir ka Allah nu nitahna Allah nu rek kaganjarna Allah kunaon hayang kalem kata tangga tuh pan bloon teh jelema nu nita salat Allah nu rek kaganjarna Allah nu rek nalesna Allah kunaon haji urang hayang kalem ka atasan ku atasan ku bawahan ku tatangga dan lain sebagainya ih cak Allah aing nu nita aing nu kaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon teh budak hendak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantap lah ka Allah geus lah ka Allah mulai geus ka Allah Allah praktek bae di imah Allahu akbar aing mantap gegeuraan ge salat abeh kadeuleuhan ku tatangga aing pan aing mah ustad lawan ta ustad jadi yang kadeuleuh lain gua Allah ku tatangga abeh di Pajarbu tama ustad hebat biasa salatna di heula bae nyana mah beuh pohara tah teu aing abeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat belum teu coba moal ka masjid lah aing mah lah sebab aing boga pikiran kos kitu pertama teu bagus nu kadua ge teu bagus kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuh Allah inna sholati sanyana salat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususnya ibadah haji ibadah umrah jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah toh aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umrah kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrahna moal beres neraka ta umrah tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing aing dipaksakeun ka jeung kuku mah aing ku isin we ku babaturan geus umrah kabeh aing encan nu nitah umrah babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pana tuh sia ka babaturan atungan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umrah saha atuh Allah aja yang kaluna ku saha ya bagi dua siapa ku bata eta teu beres tah
pas kitu teh ulah hiji me Allah nu di dalamna inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah dek Allah ngomong nggak bisa ya hirup abdi pae abdi dek Allah kan kajian kumaha sebab nu Allah pokoknya abdi mah rela pae hirup di jalan Allah bau komo tukang pidato di luhur panggung mantapnya saya terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah balik ke di amplopan lillah ini aja kawana eta ya saya lillah anu ngahirupan urang saha Allah nu ngamaehan urang saha Allah aya salian Allah nu bisa ngahirupan urang aya salian Allah nu bisa maehan urang pae hirupna saha nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang tingkah ku Allah di panggung pohara pare panggung mulai guys kita perang sialah aing ngatur nyahoan eleh aing lumpat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ayong liwat ke kuburan kiaina borangan dak sia di sisi saya di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah lompatnya nggak sih ulah lompat sia deh tenang ulah sieun kerjana magis pahieun barang hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai busak burau kiai nu kecil cak santri banyak nu pidato cenah sakira ulah lumpat cara lumpat heula pidato tadi itu banyak sorangan goblok sia lain tutur ke aing sia jadi santri serba salah emang anu borangan mah kok gitu pernah terjadi kiai borangan jarah teh Pak jarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan sholat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman sakana aing sholat sholli fardhu isya Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai sholat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kalaluar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantang di tengah geus sia kunaon kalaluar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar cakna menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kalaluar ka BJ atuh aing ditinggalkeun sieun cakna ka 3 rakaat santri kalaluar kabeh can anggeus salat heuy cakna kunaon kalaluar anggeus datang ka tahiyat blon teh kiai eta borangan gos gitu boro-boro mimpin perang mimpin jarah ge salat borangan tah ieu urang mah ieu nyaho ieu kuari hirup nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh mun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang tingkah ku Allah siap di panggung prakteknya coba kiai jangan perang siap tante kiai lah maksudnya kayak apa yayasan kan senang guys ya kakarak salantai kedua lantai deh anak pansa pan kreditan can bareres ya mun bisa mau ulah perang lah mun bisa ulah orang aman-aman bae lain agama orang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang ge ibadah tentrem keneh
ngaji talalentrem keneh adapun tamu masing-masing baik kadituna henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikan ke aslina lantaran aslina mu bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran ku ari teh geus dijajah ku Amerika jadi ku ari ke Amerika mantap naon urang kembalikan deui carana kumaha ya urang perangkeun deui pae hirup nang Allah ye wakai kana wakalana urang nah itu satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atau geus naon deui masing-masing bae sih engke kadituna anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae lana emang teu rela kieu lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hate aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong terus bae lah atuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai kumaha kira-kira urang lamun perang bae emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak berang penting lamun perang bejaan Mang Haji ngeun geus teu kuat jasa aing perang jasa emang kunaon itu hutang bleh kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu tiga hutang malulu aing lah mending perang paeh gitu embung pusing burungnya nama ya kan keur carita ya perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak dia tuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung karena perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang gatuh teu nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh kuari sanajan diembung-embung ge aya wae perang bae dihayang-hayang diulah henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu mah encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing udang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawudu kajen aing mah teu puasa ge pokona yang penting ngaji bae gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu tembung puasa mah kos kitu nya ge bogaan dalil sarua nya ge daripada sakena teu puasa jeung teu ngaji teu mendingan urang sakena tuh bela diri nya ge sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah teh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang teh berusaha ka dokter ngaranna ikhtiar terus ka dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkeun supaya ieu sehat pulih kembali kahayang Allah lain perjuangkeun Gusti kandas ya entah Allah pae kajen kumaha ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat mangga oh masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser malah ngeunah ibadah malah yang geunah ibadah kebantak peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain perasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak siapa memang kadinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geuring sholli sunat tahajud di rakaatain Allah sejak kaulah salat tahajud 2 rakaat mustaqbil bar alhamdulillah subhanallah Allah
Subhanallah. Allah. Menang 2 rakaat dia capek. Capek. Lah sebab dah asa urang masa kumaha urang sih. Tanaga urang sakumaha, kekuatan urang sakumaha. Capek. Urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir, Imam Abu Hasan Asyadzili, Imam Izzuddin, salat teh 100 rakaat seperti ku bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh. Atuh perasaan lain. Nya nama geus asa ku Allah we, nya nama ngan saukur pasang layangan dipaenkeun tah, kudu mentang na set ka dieu set ka ditu. Tunggu sia. Kenyan kaluhur. Kasihkan. Oh pegat. Layangan pegat. Ai layangan pegat urang mau pegat mah. Paenkeun ku Allah. Tajud. Asa ku Allah. Allahu akbar. Dei Allahu akbar. Dei Allahu akbar. Dei Allahu akbar. Geus jam 4. Diuk, reup PS. Udang jam 7 ai subuh ka mana? Subuh lagi subuh. Tahajud mah menang 20 rakaat subuh. Ya Allah, keur carita Allah. Abe mantep di jarah hati. Inna sholati sanyana sholat kaula lillah lantaran nunita sholat nurek ngaganjar karena sholat Allah kalahkeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillah rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanaga ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikalahkeun wa mahyaya hirup urang teueuh nu bisa nyeun hirup iwati Allah maka hirup urang teh dikalahkeun janu Allah relakeun hirup teh kalahkeun nu mentek lamun urang geus dikalahkeun hirup datanglah bulan Ramadan atau bulan Rajab sunah puasa misal puasa orang lapar ja lapar ge dititah ku Allah jai lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah lapar na ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 sadar kuat cekin lah cak kiai ge sakuat mah sakuat da cak kiai ge ngeunang sama kiai ngeunang sama guys jam 10 Allahumma laka sumtu wa amantu wa amantu ieu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok gerage bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun ku urang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah beuh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho perintah Gusti pas ka beuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana perintah sunnah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing derajat gede ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik urang mah loba teu ridho udang penting dua aduh
tunduh. Aduh. Saha nu teu tunduh atuh jeung dua ngajak kabeh tunduh. Jam memenakan nonton TV heula kan. Tunduh atuh. Tuh. Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh. Abdi reh SD bae Gusti. Atuh teu kudu ngomong sia, teh tahun udang teh Gusti Allah. Ku aing dihudangkeun geus teh aing deuk ngeuleuh karidoan sia datang ka mana. Tuh, SD atuh geus bagi kitu da bae. Geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia. Ketika orang tunduh terus kacai wudu bandi wudu salat Allahu Akbar tunduh Gusti abdi aya diparentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah ulah bajar nang urang begitu urang hudang jeung gua kurang aing geus hudang cak Allah bolon teu budak udang aing udang sorangan di mana udang sorangan ke paeh sorangan sia udang sorangan nang Allah menang sa malaikat hafadoh kan aya malaikat hafadoh kiri kanan berang dua penting dua atau aya 10 di dia hiji di mana di mata dua gitu takan di celik dua di irung di sungut kan di malaikat hafadoh mun malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka celik urang hees bener malaikat eta asup ka irung jehe komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh eleh tukang beca banget datang ka ieu disarekan ku pamajikan atuh bos tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejan anak narik didorong gede bohong tuh budak dorong ulah narik itu tukang beca eta di ronggangnya nah sarena teh di bale jalan sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sireum tapi kan biasa bae sireum datang ka dieu malaikat sireum datang ka dieu sireum datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun ku malaikat udang zohor terus dohornya neangan tempat putih rebe cak malaikat kok ini hudangkeun ke titah zohor bolon sia malaikat sendirian we jeung serikeun tolol kok ini hudangkeun nang ngahudangkeun malaikat eta udang toel kemarin hudang zohor tuh kadang ngan suara azan bener hayya ala sholat hayya ala sholat aki-aki mazam ayalal bah cek tukang beca teungeun teh budak azan dah SD urang malaikat apa doh Naruh, lamun malaikat apa dolenya segala macem dararatan barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang hudang beuting hudangkeun kan malaikat hudang jang sok hudang bae urang nah hayang hudang mah hudang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing hudang sorangan si mana hudang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu Akbar abdi lelah garido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan keur tuh aya di parentah Gusti ridhokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti sakuari urang diuk di dieu ye haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikiritikan ye Gusti tah aya keneh bae panas mah ridho dan di jalanan lapar mah teu ridho ridhokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ye kajeun abdi mah paeh ge prek beneran sia saya lantaran maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa ma ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat
hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi dek dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajen kumaha ge tah sebab nu Gusti paehkeun salat ridho abdi mah sebab lu Gusti iya dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa Masya Allah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti jehehe wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho titahna mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingnya hai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai do aing mesti dicabut beneran jadi saya can ridho atuh ih henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus sih mah atuh cepet bae aku bahas nya jawabna maksudnya siapa mun paeh kuari ridho keheulanya ye angel mah katanya sia geus sakieu bae ari paeh sia nu sa nu Allah sia mun dipaehan kuari ridho engke heula ih teu jadi mu budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeng berat nu mantak kabeng berat kunaon cinta dunia teh berat kana paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogo cinta dan sekitarna perusahaan eta paeh hese sebab eta nu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu kobra anta mutu cak Kangjeng Nabi paehan maneh memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngan datang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika orang butuh pakai ketika keluarga butuh pakai ketika tetangga jeung babaturan butuh pakai sapira dunia etalah ngan datang ka leungeun ulah datang ka hate sawah misalnya orang boga datangkeun ka leungeun bae urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeng berat tuh deuk naon pake kabeng berat cek malaikat dia mah dicabut bae gitu mah enggak berat henteu ku toko di mana gablek henteu oh jahe mobil di mana henteu teu gablek di mana eta nu dihareup musah kamu batur kamu cicing di dieu mah eta mah pancok dipake nyana ngajak henteu henteu oh jahe motor di mana oreng henteu bawa ka itu nu nyalan deh oh saya hayang mah cokot malaikat takut itu ya ada motor kempes cek malaikat jangan untuk aing aduh berat dia pamajikan los ayo naik mah majikan hidung ieu tas belanja saja naon mantap bukan pamajikan mah kanu gelis-gelis besi berat teu paehna ini berat aduh neng cek malaikat beres ke pamajikan coba anu hidung mah nyapemek hidung pamajikan berentak pas gitu iya di pasar Jambalaya aduh cek malaikat dewa hampang jasa gegeran udah pakai kamera tokoh teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hidung kos gitu gegerakeun sehat aman Jawa cek malaikat deui paeh ku ari teh aduh eta tokoh mah aduh tokoh kakarak anggeus cek eta manggading deuk kamari tas ngecot digendut-gendut ku malaikat tuh mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu keula malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat teh paeh teh ya Allah ieu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna membeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunia pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qobla anta mutu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika orang maot geus eueuh kabeng beurah paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui Kiai Oplo tambah kos itu mah
Heki Haji Oplok Yai Onam setengah oplok lah ya. Iya orang teh kan geus kolot geus mulai dipreteli geus mulai kuari coplok-coplokeun geus mulai ka ditu kali yang lahad dedeuleuan teh supaya pae teh aman ulah aya kabeung berat di jero hate preteli urang dek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui weh urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilak mata kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia ieu toriko mulai dunia mah dunia bae satungtung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksudnya kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus urang ka masjid maka boeh bae Allah woi paji kuron aing geus asa paeh bae hirup ieu geus umal dijahit-jahit deui aing malah geus make boeh bae gitu diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu mal ngariung geus terus geus aing geus ieu mah ieu boeh gitu cekelan bae itu aya rangda ditu aya rangda onam oh masalah si anak mah sabaraha eta pas kedanyakeun anakna keneh blon loba tah ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati maot teh nu Allah lain urang ja buktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna jan paeh mah kos kitu encan waktuna mah tuh lamun kamari keur carita kejadian di Jili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema di jero 30-an kok aneh teu paeh sabulan di jero teu paeh 30-an sabulan teu paeh di jero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya mimiti nama terus ngobrol ka belah dieuna datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan di jero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuhna dikerukan kalaluar sabulan di jero menang saha eta jarita keunana teh ketika tsunami Aceh dah geus paeh mata manu biasa ieu mah jelema ahli Allah kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami begitu let beak cai kakarak jana oh ieu tsunami nang saha ulah orang teh kok kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang teu tsunami teu gempa di luhur kasur make AC udangkeun ku pamajikanna modal bae nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sakokok teuing ka awak urang ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun ulah hook udang penting asan aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak emang usaha si awak eta ayo usaha si awak nu Allah ayo hirup usaha nu Allah pada tu teu laksanakeun perintah Allah kesel lah kan nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing geus laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh
berangkat Pak Minggu kemana dia ngaji kita benar ku Allah kita ku saya ngaji ku Allah alak ku Allah ditidak ku Allah hal kita tuh kurang bensin dan duit itu ka Allah tak pemajikan sial tak pemajikan bloon tidak ku Allah maka Allah ka ditu los teu kudu usaha ka Allah bae los ka haji ka ditu geus beak teh anting beak dijualan ka Allah keun pemajikan bloon nyungkun eta pemajikan. Ketika datang perintah Allah ulah hokok jadi hokok bae ge bae bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony Ron Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya nyana tukangan nasehatan tak kerjaan resep akan gue sih resep Sony Allah ngemantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diparentah salat ku Allah parentah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeun leuleus si aing rela asal diparentah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuari kita perang rela aing mah kita perang ja nu kita perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun age ku Allah tae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing ke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi kita perang ku Gusti abdi perangna Gusti tae abdi di medan laga ku Gusti ayo dek di kawana kena ka neraka ya tuh cok Allah kumaha aing ulah kitu begitu abdi saking kurang kumaha deui Gusti protes urang di akhirat teu bisa di neraka kan teu bisa ieu atuh surga mawing neraka mah sok jalir kitu urang bisa protes ka Gusti bisa kitu Gusti jacak Gusti cenah aya rela ka Gusti bade dikasorgakeun emang si hayang ka surga disebut hayang sia teu izin nyebutna ngana teu ka neraka mah nya terserah Gusti pantes nak ka mana abdi di tengah teuing ning le ka sorgakeun bae sih sakira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih paeta nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti kita nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah pae teh kudu dicabut los janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa pae teh dicabut kajeun atuh rela jasa di kumaha teu aya kabeber pae na Gusti hirupna nu Gusti ku ari dititah pae ku Gusti atuh na Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jaku pae mah kapan jeung Allah itu pae mah teu kapan jeung Allah geus rindu jasa ku Allah eta kan ngeunaheun kos kitu mah coba nu berat ka dunia abdi malakal maut dek naon nyabut nyawa nu bener atuh sok lalagaan nih pan pae urus pae can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau begini salah milih aku mau nomor duit bengke kayak pilpres negara geus presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya yang aya ih cek balakal maut naon urusan aja pilpres pae serahkeun ka Allah geura inna sholati sa'nyana sholat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nusasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berarti la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejeungan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu
ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah, nusuk ka Allah, hirup ka Allah, paeh ka Allah. Umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi, haji abdi, hirup abdi, paeh abdi. Wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadhil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula da Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah cak Kangjeng Nabi kaula diciptakeun ku Gusti Allah min nurillah tina cahaya Allah ku ayeuna sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'ana wa ana awwalul muslimin pangheula Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam teh heula padahal pangheula nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak cek Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam sumohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi nu ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pangpandeurina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pangakhirna diayakeun ka dunya nu pangheulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pangheulana asup ka surga adalah kaula berikut umat-umat kaula ialah wa ana awalul muslimin. Tidak ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantaku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Berbagai riwayat macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung inni wajjahtu wajhiya. Jadi kita urusanana urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna menang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Imam Ghazali Imam Syafi'i mah menang nyokot ti riwayat saged ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa tawasina inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salatu datang ka selesai. Tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna salatu wa nusuki. Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Terserah dek make nu mamana ge dek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas Maliki aya Hanafi aya Hambali ge aya nu tilok salat mah teu puguh riwayat mana tuh nah iyalah Masya Allah ayat ye dibaca ku urang di sholat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi
wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati sa'nyana salat abdi dan nita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janu nitahna ge Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun ge Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin. Ieu milik Allah nu Allah adet di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin ai di dieu mah wa ana awalul muslimin. Jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah ngeunaheun kan moal aya ke nyalimpang moal aya nyalimpang sholli fardhu Allahu akbar kabir motor di mana ditunjang dan teu budak aduh remna blong tuh beres tuh budak apa ganti bae tuh motor sih cek Gusti Allah sih salat sih apa kerja di showroom salat sih kos kitu pada di sieu macain salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin isin da urang geus ikrar make sungut kunaon hate ngolembar isin ka isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abah mantep ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus eta mah sorga we ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang bae pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur teh eta ditanyakeun perkara ragok lah kalotor di baju lah engke bae ditiir hijikeun ditiir emang sate ditiir oh masyaallah mimiti hayang geus hayang dibere terbiasa kadituna teh lamun stek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese eta mah teu bisa diayayakeun teu bisa dihusu-husukeun teu bisa eta mah pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net sursup deuh ngeunaheun amat tah salat aya kurang dirapi-rapi salat pakai baju bagus sorban bagus segala nu sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat bareng deui betul nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ye nu kos ge ya tolong khusus di kos kitu eta hese aya nu biasa-biasa bae anu mantak ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing adeta aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan rupa ngajeng eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun ka mata geus ada simpen kajen teh nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu mun pamere camat nih teu beres ieu oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasan guru torikoh mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel teh jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate. Pertanyaan kumaha hukumna lamun orang Kristen main film peranan nyaritakeun hukum Islam.
maca dua kalimat syahadat jeung ngucapkeun la ilaha illallah. Hukumna nyebut lafaz Allah. Kumaha hukum, apakah Kristen eta asup ka Islam, apakah henteu eta Pak Kiai? Mohon penjelasan Pak Kiai. Henteu ka asup Islam. Bab Islam syaratna hiji kudu bil qaul, kedua kudu bil i'tiqad. Syaratna da kudu ngaji ge nyaho diunggal kitab dicaritakeun. Jadi qaulun wa fa'lun wa i'tiqadun, ucapan, pagawean jeung tekad karak asup Islam. Ya, minimal ucap jeung tekad. Lamun aya jelema ngucapkeun doang teu nekadkeun, teu iman, ngrebek wae di neraka. Can iman teu positif ya. Nu penting iman, percaya. Ukuranna kumaha? Ukuranana cek Imam Ghazali lamun aya jelema baca dua kalimat syahadat ditanya saha pangeran? Allah. Saha Rasul? Kangjeng Nabi Muhammad. Pun sakitu. Sakitu beta mah. Can boga tekad soal kaditu kadituna, can boga tekad ngan sakadar nekadkeun pangeran teh Allah, Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Pae iman, sholat di akhirat surga. Ini sakit jelema boga tekadna sakit iman teh aya nu dididikna ku lingkungan keluarga. Urang tileletik geus nyaho pangeran Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, urang geus nyaho sanajan tilok salat nyaho bae geus pokon namanya heulanan nyaho atawa aya nu dididikna pangeran teh aku pendidikan pesantren karak nyaho. Aya nu dididikna teh ku pergaulan muasyarah, horenganan Kristen babarengan jeung Ki Haji ngabebaskeun tanah di Kendal kaditu. Sumarekon Ki Haji diajak nyaloan di luar eta nyana ngobrol-ngobrol agama, mikir Kristen teh oh berarti pangeran mah Allah, nyana asup Islam eta dididikna ku pergaulan. Ieu tiba balik malah Ki Haji asup ka ditu. Asup ka ditu lain itu asup ka dieu tah ieu mah pokona mah asal tekad bahwa pangeran teh Allah, Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasul Allah, sakitu bae heula iman bae heulanan. Adapun engke kadituna kumaha kaayaan pribadina di akhirat. Namun kakarak asup Islam doang manehanana atawa karak balik doang kemudian boga tekad gos kitu surga. Lamun lila masana ti nyana iman ka Allah teh derderan ka dieuna datang ka umur 5-60 tahun di jero ngeusian umur di eusian aya mabok, aya zina, aya judi, muludan milu biasa. Rajaban panggedena nyana nyumbang ka masjid biasa ditimbang lobaan mana. Waduh, lobaan keneh gitu bagus, berarti kateplok nu itu surga. Ternyata barang ditimbang ngageser seetik, wah ku korupsi neraka gitu tahu. Eta urusan peran seorang aktor di film hanya heureuyan lalagaan maca dua kalimat syahadat can Islam.
Dua, Pak Kiai, saya mau bertanya, di tempat saya akan didirikan sebuah hotel berbintang. Mantap ya, weh. Yang lokasinya berdampingan dengan pemakaman umum. Nah, itu tamaraga kubur katanya. Karena saya sering mendengar surahan Pak Kiai dari sekian banyak masyarakat, saya termasuk orang yang menolak dan tidak menandatangani izin tersebut, tetapi dari pihak pejabat seperti lurah, RT RW, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama sebagian besar mengizinkan berdirinya hotel tersebut dengan dalih jika diizinkan pihak hotel akan memberikan kompensasi dana untuk kepentingan fasilitas umum seperti pemakam umum, tanah wakaf, dan sarana umum lainnya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana hukumnya uang yang diberikan dari pihak hotel untuk kepentingan TPU? Dua, bagaimana hukumnya orang yang mengizinkan berdirinya hotel tersebut, terutama masyarakat yang awam terhadap hukum? Tiga, bagaimana hukumnya para kiai atau ustadz yang mengerti hukum tetapi tidak berani menyampaikan di hadapan masyarakat mengenai halal dan haram, yang lebih bersikap diam? Mohon penjelasan bagi Kiai atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Tertanda yang bawa ini adalah orang Binong Curug. Urusan hotel beda jeung urusan gereja. Gereja mah jelas fungsina adalah untuk beribadah kafir. Ari hotel mah tergantung fungsi. Fungsina hotel teh jang naon ye? Apakah jang ngendong doang hotel teh, atau disewakeun jang sekadar kitu resepsi gedung, atau memang ieu hotel teh multifungsi? Musyawarah didinya para seton-seton, kemudian marabok atau didinya, kemudian judi didinya, bahkan untuk pelayanan gitu seksual, cara nelayan di Jati haram. Urang tanda tangan haram, mengizinkan haram, cukup insyaallah jangka narakama nanda tangan eta baik. Alhamdulillahirabbil kercarita rincian hotel kos kitu tah, tapi orang kuari menyaho bahwa fungsi hotel di mana baik 90% fungsina hampir sarua jeung nelayan Jati kos kitu bae. Kos kitu bae di mamana ge mentek aya jelema gagah jasa, tanahna dek dibeli di sisi jalan, tanya kunyana untuk apa? Untuk pertokohan silakan, cek nanti. Untuk usaha-usaha lain silakan. Ternyata izinna jang hotel 7 turunan ku aing mau dijual. Kajen aing mah teu ngadahar di dinya ge. Eta Ki Haji hebat jasa eta Ki Haji. Pohara mau dibejakeun ngaranna. Moal bae kajen ku kumaha ge. Ah eta istimewa. Moal aing mah. Jang teu kalaparan teuing aing mah. Keur carita teu boga mobil ge aing mah kajen. Ngan mual dijual ku aing lantaran jang hotel. Tambah hebat jasa. Cukup jangka sorga ku mempertahankan eta baik. Masya Allah. Jadi dia fungsina baik soal hotel. Eta keur secara rincian ngan keur carita digebotkeun. Eueuh nu beres atuh hotel. Hotel HI 6 lantai ke bawah normal, 6 lantai ke atas tidak normal. Teu normal, teteh fungsina teu normal. Kula pernah jadi pengawas di dinya bae lah. Teu beres. Teu beres. Chandra, Hotel Chandra. Oh. Eta teh 4 lantai ke bawah normal, 4 lantai ke atas teu normal. Hotel Merdeka. 3 lantai ke bawah normal, 3 lantai ke atas tuh normal.
emang kumaha gitu perhotelan teh kos gitu. Tamu di Bandung, tamu di Tasikmalaya, di Ciamis masuk Jakarta dibere lantai 5 ke bawah, jauh naon hotel biasa-biasa bae, degungkeun uluna jauh ka nyaho lempang sia ka luhur coba ge, wow teu make sempak kaca, jelema di kacaan di luhur mah diputerkeun di luhur sekali-sekali ulah. Ajur negara Indonesia teges ajur jasa lamun kudu kukula dicaritakeun nu mantak lamun urang hayang nyaho jerona Indonesia ulah cicing bae di kebon, ulah cicing bae di imah lempang ka ditu. Dakwah teh deuk datang ka mana kula moal bisa nyaritakeun lamun can leuleuh ai kitu mah kiai cenah ka ditu beureut teh urusan aing teh mah ka ditu mah buku baik kumaha aing bae atuh ingan aing nyaho bata kos gitu. Datang ke hiji tempat di bar lantai sekian moal dicaritakeun ku kula malah kadeuleu aya sababaraha irung lurah di dinya beneran ieu lain lalagaan aya sababaraha irung lurah dideuleukeun we ku kula buka calanana dibukaan ku pelayan-pelayan masya Allah. Emang kumaha gitu ya di Indonesia teh nu matak ajur jasa di Indonesia sarua aja Hollywood. Emang Hollywood di mana tah deket Cikupa susah biasa dibukaan ieu teh awakna teh bajuna nyana nyender lainnya na bae sebobol wow puluhan ratus dikenyotan awakna geus balik caritakeun terus nama guys. Indonesia seperti eta lah hotel teh kos kitu. Lompat ke Irak di hotel aman nanaon, lempang ke Iran nanaon, mulu sare bae. Masya Allah. Boro-boro sekelas Jakarta, sekelas Bandung, kota gede, Surabaya. Kula pernah cicing di Banjar. Di Banjar kan loba penginapan hotel lah, ketat luar biasa. Hanya KTP, hanya surat nikah. Lamun aya anu gitu pasang-pasangan. Hanya surat nikah. Banjar itu kota ya. Banjar mah atuh perbatasan Jawa Barat jeung Jawa Tengah. Eta loba penginapan lantaran disebutna eta teh daerah atau kota tip lantaran kota persinggahan Jawa Tengah, Jawa Barat singgahlah di dinya. Memantak kecamatan terrame sa Indonesia adalah Banjar. Oh, bus anu ti Jawa Tengah di dinya, bus anu ti Banten ti dieu ti Serang Pandeglang, eureun Banjar. Loba bus di dinya mah, padahal kecamatan Kuari dijadikan kabupaten. Taha etap penginapan loba ketat lantaran hanya sebatas kecamatan. Tanya KTP, tanya surat nikah. Kos heueuh. Nyawa sia kos heueuh. Berarti henteu teh jerona mah. Atuh bebas bae. Ka ditu mah formalitas doang tama kos kitu mah. Jalan tukang set nu beureum. Asal dibere masalah dia tuh hotel memang kos gitu jangan hotel kos gitulah Masya Allah. Nah keur carita perhotelan boro-boro eta Banjar Yogyakarta mah geus lain kelas hotel losmen. Kelas losmen Yogyakarta mah ya hiburan ke Yogyakarta hotel terbooking losmen beak kabeh di Yogyakarta mah dipake kos kitu disadiakeun losmen nu mantak di Yogyakarta kuari kena musibah deui bage ngin beliun 500 imah di Sleman kuari tah minggu kamari poek anu luar biasa sakumaha peuting atuh losmen bae kos kitu tah gara-gara nyaritakeun hotel acak-acakan ka losmen tah beak kabeh teu kudu di losmen teu kudu di kawasan Pasar Kemis tanggung jawab lurah Pasar Kemis jeung camat Pasar Kemis nyangakeun sadaya-daya
supaya jadi arena raka kabehan kawasan emang itu ya yehe sagedeng deui tahun baru kondom mambalayah didinya eta teh operan ti Citra pusat nama di Citra di ditu ajur-ajuran aman puri mah eta cerita izin hotel dan nu bagus wa ulah lantaran fungsi nanti jauh di urusan kos karar itu kula jijing di Garut lila genep tahun masantre hayangnya sebab hari itu jadi intel coba ke Cipanas wah acak-acak di Cipanas emang kumat Garut boga Cipanas aya air panas hotel dibangun kemudian atuh naon gitu ngaranna teh jang lolonja teh naon ngaranna kos gitu jang lolonja renang naon ngaranna kolam renang dibangun nu umum nu khusus dan lain sebagainya Cipanas nu datang teh mayoritas Bandung Jakarta eta gua di Cipanas asal orang peuting bae jam 8 aya nu datang Pak butuh simbut henteu sugan kula mah simbut normal sial cokeun butuh atuh simbut mah jatiris saya kadiekeun aya dibawa aya gincuan simbut Cipanas eta Masya Allah bupatina Ceng Pikri eta teh acak-acakan negara Indonesia ieu keur carita acak-acakan ulah sok jadi pemerintah pikiranna nu kos kitu emang kumaha ya Allah ya Rabbi Cipanas coba datang ka ditu buktikeun datang ka ditu boro-boro jelema anu henteu make kopea anu make kopea bae jam 8 jam 9 datang ka urang Pak butuh simbut henteu Pak sing hade ke besi bapak ka ditu 2 simbutna ajur-ajuran negara urang kudu dibejakeun mah Masya Allah tuh tim mimiti kelas hotel jang naon lain kos kitu losmen bae kos kitu boro-boro eta di Citra ngampar geus teu ka bagian losmen atuh tah bangunan-bangunan nu can dieusi nu kosong eta teh dipake ku setan ngarupa jelema atau setan kasurupan ka dieu nyuruh ka jelema tuh eta kumaha ajur-ajuran geus minimal jang urang nyalametkeun urang geus acak-acakan di Indonesia mah nyalametkeun urang ulah tanda teh aing mah bisi teu salamet jaga di akhirat adapun haju jadi bae los ka dia atuh sabodo tah nu ngizinan aing mah teu titik geus ulah hilu pusing beres geus sakitu ge jang nyalametkeun awak sorangan teh jadi lurah di pakotaan riweuh ieu ngaranna pakotaan daerah pos urang di kampung Onam rada deres kampung deket Cibatu Tegarut ieu leuwih goong ta eta teh daerah Bapak Kolot anak kula atuh toha berarti daerah Bapak Kolot dibangun sebuah gereja di dinya ieu stasiun leuwih goong tadi dieu jelema orang Batak awalnya bisaan jasa bermasyarakat nah ternyata nyana gitu meuli gedung didinya letik kebelah dieuna dipungsikeun jang gereja di kampung mah babari musyawarah kokolot geus musyawarah mui didatangkeun jam muina bermasyarakat siap cek muina berangkat ke kabupaten minta ditangani cepet poe eta berangkat isuk langsung dieksekusi tidak boleh diajur tuh di kampung mah kos kitu nyata tamatah daerah Bapak Kolot anak ula teu hirup kene lurah daratang kabeh sapoe doang poe eta berangkat ka kota Garut usul ka mui ngarespon langsung ka bupati langsung isukna dibubar di urang sebab naon geus diloloh kebo dalam geus diloloh kebo geus teu bisa kukumaha geus diloloh budak gua ri baganti nyawa ngaloloh kebo
teu nyaho budak kuari ini pake lolohna naon teu nyaho kena ngacai datang kang ngacai kebo di loloh teh ka ditu teh geus teu bisa kukumaha di kaluhan di titah gawe geus di loloh ieu ge bangsa kiai-kiai nu geus di loloh mah tuh kitu bae oe ditarik bae geus pake dadong oe ai kiai mah cek lurah teh eta bahadena lain lurah komo lurah kiaina bae gos kitu keur carita acak-acakan moral nu mantap urang ngaji deui urang babarengan perbaiki di tengah-tengah hiruk pikuk negara Indonesia nu dasar negarana lain Al-Qur'an urang kudu bisa nyalametkeun awak urang janu kukumaha ge bakal paeh urang ge bakal paeh tanggung jawab setelah paeh sing ade batur aduk-adur abra ulah mikiran batu urang bae heulana cenah batur geus ngaredit aing mah jancat ulah mikiran batur berarti batur nu ngridit geus boga bagian neraka manya urang deuk mimilu ka ditu tinggal kitu bae hese-hese cenah aya kiai ge nu ngameunangkeun rombongan ka narakana jeung kiai aja neraka mah teu anti ka kiai henteu teu jasa mah loban kiai di neraka mah ana ye gara-gara hotel tah yuqta'u salimun bi'asama ribut jeung Ki Umar kemudian Ki Zaid miteskeun leungeun Ki Umar dipotongkeun truk besina geus jago jasa berarti lila tadina di Jakarta dagang kacang nah ya besi berarti Jakarta Bogor berarti Cimande Banten berarti naon sih ada Banten tuh teu nyaho Banten bae teu nyaho ya Allah daerah urang permainan urang teu nyaho Masya Allah blon-blon teuing geus jadi jangan permainan Banten Gusti ya Allah sok aya bendera hidung di luhurna aya merekan eta permainan Banten ku bodoh-bodoh teuing ya Allah Bandung Cikalong Tasikmalaya Pamijahan aduh ini unggal daerah aya permainan-permainan nya Masya Allah mana begitu dipiteskeun ku Ki Zaid ya berarti ngan urusan motongkeun ieu menurut hukum Islam aya kisosna aya diatna bales Ki Umar lapor ke hakim urang memerintah tata carana lapor heula ka polsek merujuk kitu langsung ke Polres bawa ke kejaksaan panggil ku kejaksaan melalui polisi lapor sebenarnya geus rapi di urang ge tatanan nama tinggal ngagilkeun hukum Islam doang mun endeuh koski kene panggil sidang kamu nama Zaid cek jaksa ya pernah menganiaya Umar iya patah kan ini tangannya nggak tahu saya ngerasain jangan banyak ngomong lu panggil Umar kempleng bener nah iya mah tidak ada jalan lain celi balas celi irung balas irung sakumaha kamari leungeun balas segan nah iya dek dipotongkeun diakurkeun potongna sakumaha anjeun potongkeun kaki Umar waduh Ki Zaid jalan lain tidak ada jalan lain potongkeun barang diteliti ari Ki Umar mah rada setruk saeuti empleng kurang normal anu Ki Zaid mah normal bener nu Ki Zaid mah katuhu balas katuhu teu meunang ku kenca ngan aya perbedaan setik
Ari anu Ki Zaid mah ieu adalah salamet jag-jag waringkas. Ari anu Ki Umar asam rada pendek, lain kempleng, lain rada pendek. Asam mah aya kekurangan seetik, mun dijengkalan teh rada pendek atau rada aya kurang ka eta kumaha teh. Bisa bae tah henteu tah nu salamet pernah ngarusak nu rada kurang atau kurang gede seetik. Nu Ki Zaid mah gede, nu Ki Umar mah rada leutik, peda kitu dong. Normal mah normal kabeh ge tetep cukup. Wa yuqta'u salimun, anggahota nu salamet Ki Zaid potong bae bian sama gara-gara motong nu rada pendek saeutik sikutna. Wa araja jeung pinclang suku berarti mah. Zaid ngarengkas Ki Umar, begitu ngarengkas terjitu jasa Ki Umar mah banting kecet cekel sukuna potong potong. Ternyata begitu di sidang horenganan pinclang mah lain cara setruk, pendek sabelah jadi lurah, luhur sabelah ngaranna. Nu dipotong ke dana ku Ki Zaid teh ieu nu pendek, nu pinclangna tah eta teh kudu kumaha ieu cara males dapan Ki Zaid masalah teu pinclang. Teh eta nu Ki Zaid nu sehat nu salamet potongkeun deui bae sarua jeung eta sanajan pinclang. Wala asaral li wadrati azbarin wa siwadiha, teu aya pangaruh kana hejona kuku jeung hideungna kuku. Ai urusan kuku mah mah di luar kebiasaan lantaran aya jelema nu sok dikorekan bae kukuna ngemu jadi gede beureum hejo. Tah eta mah teu pangaruh hejo kos kitu mah geus masalah, atawa tukang tani sok bebelesekan di lempung di sawah diletak setahun 2 tahun mah normal keneh, barang geus 5 tahun mah eta kuku teh ngarupa areng hideung dikerokan ge hideung bae, dikerokan ge hideung bae lantaran tamang geus menyatu jeung letak nyana teh geus ngadulur kuku jeung letak kakana kuku adina jadi hideung teh eta perbedaan kos kitu ku bantah. Nah tah nu panyakitan aya penyakit kuku be setik-setik ngahideungan kabeh hideung kabeh eueuh pangaruh tambah hejona kuku jeung hideungna. Masyaallah nya ieu urang ngaji datang ka dinya pohara Islam teh teu kurang kumaha deui. Ya Allah ya Rabbi pohara urang mah kadananku naon ngaijtihad maca nage geus hese ngahartikeun geus urang mah alhamdulillahirabbil alamin datang ka tahun ieu nyaho ta urang ka hukum-hukum kos kieu di dada urang teh pinuh ku hukum marentes ngaji teh kaluar pe di ngaji eueuh deui hukum cepet jasa percis okos eta be cai di daun tales kitu oyak basak we deui keur di majelis mah pinuh jasa ieu hukuman teh kaluar geus ngan deres bae atuh aya-aya keur ngaji lah eta teh nya masyaallah kadanan urang ngaijtihad komo deui atuh ka ditu mah kitu nyarahan atuh urang mah ieu nyaho-nyaho ngadengekeun geus alhamdulillahirabbil wasahihu qad zahibatil azfar cikal sahih pegatkeun eueuh kukuan bisalimatiha kusbab motongkeun nu salamet kukuna. Zaid ribut jeung Ki Umar ternyata sukuna dirusak ku Ki Zaid. Begitu ditingali suku Ki Umar nu dirusak ku Ki Zaid toreng kukuan pernah terjadinya na digawe meureunanan kemudian kabacok atau kumaha bae kukuan coplok. Nah atau pernah tabrakan baheulana kukuna caroplok eta nu coplok kukuna dirusak tah ku Ki Zaid. Begitu Ki Zaid dek dibales Ki Zaid na kukuan tibalik
kuariman megatkeun nu eueuh kukuan bener nu Ki Zaid eueuh kukuan nu itu mah aya eta kumata nu aya kukuan males kan eueuh kukuan eueuh masalah soal kuku mah teu kudu dimaskalakeun duna aksi tapi sabalikna mah jadi masalah Zaid na aya kukuan nu Ki Umar na eueuh kukuan eta mah jadi masalah artina aya rincian-rincian urang mah ieu padahal mah teu kalaku urang ngaji ieu teh nya mentak ngaji kos kieu mah ieu jang soranganeun mah ulah ngaganggu ka batur sebab urang kuari deuk males mah teu bisa di Indonesia mah lantaran nu bergulir hukum di Indonesia adalah hukum Belanda hukum Amerika hukum demokrasi wallahu alam deuk datang ka iraha juga dieuna demokrasi makin bejad boro-boro rakyat anu dipimpin ku luluhur urang di ditu di luhurna ge ieu kuari geus ataleuceuk ieu dicomot berarti kan eta geus teu beres meureun mun urang nyaho mah wabeh teu beres ngan urang mah teu nyaho bae berarti negara urang masyaallah jujuran rakyatna dibandingkeun jeung nu ngurusan rakyat da kumaha atuh lu jelas itu asal pimpinan teh jujur ka rakyatna ge milu teh jujur kajian teh mah keur carita tetep urang mah ulah ka bawah teu jujur urang mah jujurkeun bae adilkeun jang urang nu keur hirup nungguan paeh nu hirup nungguan paeh urang rugi mun hirup urang diacak-acak sakedeung moal kebel deui komo bangsa Pantar Haji Makmur mah haji ahadu mal kebal deui tah atuh mantak geus sebenarnya geus kudu ka mana cicing badi ibadah ya tinggal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala wa zakaru sihatan wa salalan kal yadi kuari urusan ngembet kana zakar ngembet di ngembet Zaid ribut jeung Ki Umar kemudian ku hebat-hebat na Cikalong mah kitu kapan osok nyekel bobogaan gelut teh nyekel bobogaan piteskeun dicabut polonyon beunang kabeh ku jahe onam polonyon teh ieu mah ku musuh jadi zakarna ieu coplok loba ieu teh ulah non gitu ngaranna ulah pajar teh loba jelema tentara dikirim ke tim aya nu ponges cet irungna aya nu ceulina kena panah aya nu kena granat teu ngarupa beungeutna urang lamun inget ka tim masyaallah di tahun sabaraha diperjuangkeun eta tim ku bangsa Indonesia diwakili ku ABRI ka ditu nu gugur di ditu ge sabaraha puluh jeung ratus nu balik ke urang ka dia cacan hanya sekejap mata tanda tangan Habibi Masya Allah mata gini ada yang mimpin milih pemilih teh eta bangsa Indonesia teh cerik menang memperjuangkan tahun 70 hiji terus datang ke kamari ieu geus beunang tim teh aku urang teh geus jadi bagian Indonesia anu balik di tim nu irungan ponges ngaranna celian anu tengah rupa banget aku granat macem-macem begitu ditandatangani dibikin deui ka ditu eta ABRI teh ABRI leuleus kabeh aya nu mau granat ka Habibi emang eta mantak Habibi langsung ka Jerman deh emang kumaha kitu rakyat urang mah ya kuari teh nyahona naon hanya nalangsa tah batur nu memperjuangkeun geus aya nu siap granat Habibi asana di granat mun ka Indonesia ulah lalawor emang kumaha geus jangan tah memperjuangkeunana eta mah deres tama nu irungan ceelian beungeut robah ku granat incang teh leungeun eueuh ieu nu bahaya ge bobogaanana eueuh apa tanyana hirup teu berarti di imah sehat mah sehat mobil boga pemajikan aya gedung mewah luar biasa aju bobogaanna baheula di tim teh digodot
paneta mah teu bisa digantian ku terong. Saya mah teu bisa. Eta teh loba jasa nu kuari kos karari teh emang kumaha nu balik di tim-tim teh. Masya Allah. Urang inget ka dia memperjuangkan tim-tim tah. Iya jelema, iya gelut. Cekol bobogaana. Dipotong make pesos. Yes. Paneta dibales tak kudu potong deui. Potong deui. Tah ieu ukuranana, ukuran dipotongna deui teh. Pilih karena sehat jeung kemplengna. Lamun Ki Zaid motong bobogaan Ki Umar, bobogaan Ki Umar na sehat, jag waringkas. Nu Ki Zaid na jag waringkas, potong deui tama akur. Tapi lamun nu Ki Umar na jag, nu Ki Zaid na teu jag. Aduh naon dipotong eta mah? Dipotong teu dipotong aja kos kitu keneh. Henteu kos hulu kuyat teh kitu notodot. Nah, itu cukup. Berarti kudu kumaha? Kompensasi engke sakumaha jeung leungeun bae lu kamari. Aya kekurangan, kompensasi engke bayar dia. Ke di hari panjangna bayar diat nama. Jadi ukuranana mun teu saimbang, tah eta kakarak kompensasi. Mun saimbang mah nu Ki Umar nu dirusak, jag. Nu Ki Zaid, jag. Potong geus beres. Gede jeung leutik nama teh jadi ukuran.